Ta'alum kitab Al-Ajurmiyah Sahifah Thamaniyata Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babun nati ari ieu eta bab netelakeun naat hartosna sifat. An-natu ari sifat tabiun eta anu anut atau anu nuturkeun lil manuti kana manutna hartosna anu disipatanana fi raf'ihi dina rafa'na manut wa nasbihi jeung nasabna manut wa khafdihi sareng jerna manut wa ta'rifihi jeung dina ma'rifatna manut wa tankirihi jeung dina nakirahna manut. Taqulu ngucapkeun anjeun qoma zaidun al-aqilu kana lapan qoma zaidun al-aqilu qoma geus nangtung saha zaidun ki zaid al-aqilu anu berakal zaid wa ra'aitu zaidan al-aqila sareng kana lapad ra'aitu zaidan al-aqila ra'aitu ningali kuring zaidan kaki zaid al-aqila anu berakal ieu zaid wa marartu jeung ngaliwat kuring bi zaidin kaki zaid al-aqili anu berakal zaid. Para pelajar yang berbahagia, saterasna merupakan bab terakhir tina isim marfu'at. Bab terakhir tina isim marfu'at teh isim nu dibaca rafa teh nyaeta naon? Tawabe. Naon? Tawabe. Ari tawabe teh anu sok nuturkeun ka batur. Anu sok nuturkeun kana kalimat sejen atau mufrad dan sebatan naon tabi abi teh artinya naon nu nuturkeun. Lamun dibahasakeun tabi berarti nuturkeun kana matbu'na, berarti tawabi nuturkeun kana matbu'atna. Aya sabaraha kalimat anu sok nuturkeun kanu batur? Aya sabaraha? Aya opat. Tawabe teh aya opat kalimat sok nuturkeun kana sanemehna. Hiji naat nuturkeun kana manut, sifat nuturkeun kana mausuf. Kadua taukid atau muakkid nunaukidan nuturkeun kana naon muakkad. Tilu ataf atau matuf nuturkeun kana matuf alaih. Kaopat badal nuturkeun kana mubdal minhu. Jadi aya opat. Hiji naon? Naat, dua taukid, tilu ataf, empat badal. Maka dicarioskeun na kitab Alfiyah Ibnu Malik yasba'u fil i'rabil asma'al uwal natun wa taukidun wa adbun wa badal. Baca sareng yasba'u fil asma'al natun sok anut kana kalimat anu awal naat atap taukidna sareng badal. Jadi aya sabaraha sok nuturkeun teh aya opat. Hiji naat nuturkeun kana manut atawa dibahasakeun naon
sifat nuturkeun kana mausuf. 2 taukid nuturkeun kana muakkad. 3 ataf atau ma'tuf nuturkeun kana ma'tuf alaih. 4 badal nuturkeun kana mubdal minhu. Ieu nu 4 bade diurai dina 4 bab terakhir ayeuna. Tos beres 4 bab entos datang ba isim mansubat. Isim dinasabkeun. Uraian ka pertama babun na'ti. Ari ieu eta netelakeun bab na'at. Naon atasan na'at? Sifat. Nah henteu nyebatna nya babus sifat. Ari ieu eta bab sifat. Soalna aya perbedaan antara na'at jeung sifat menurut sebagian kaul. Jadi antara na'at jeung sifat teh menurut kaul kahiji mah mutarodif. Na'at teh sifat, sifat teh na'at. Jadi bisa disebutkeun ku sifat. Beda mana sifat. Tapi menurut kaul kadua mah cenah ge ari sifat mah tinu tara barobah. Ari na'at mah sok barobah. Jing ari pinter jalma pinter Zaidun alimun ki Zaid eta anu pinter. Pinterna Zaid bodoh heula teu? Bodoh. Aya perubahan teu? Aya. Berarti na'at eta mah. Mun kaul kadua. Geus pinter kira-kira aya teu gambaran jalma geus pinter jadi bodoh? Aya. Pikun robah deui. Berarti simpulna di jalma mah sifat atau na'at? Na'at. Ai na'at mah cenah ge nu sok barobah. Ari sifat mah nu tara barobah. Allahu qadirun. Ari Allah eta nu kawasa. Pernah teu sadetik Allah teu kawasa? Teu pernah. Wa huwas samiul basir. Allah nu ningali, Allah anu nguping. Pernah teu sadetik Allah teu nguping? Henteu. Tah eta mah jadi sifat di Allah. Menurut kaul kadua mah ulah sebutkeun na'at teu meunang. Kuna mah sebutkeun naon? Sifat. Jadi sifat mah rek nu sok barobah, rek nu na'at mah rek nu sok barobah, rek nu tara barobah. Sifat mah jang sawungkul, jang nu tara barobah nyaeta zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulangi lepatnya. Wakila inna na'ta mukhtasun bima yataghayyar. Na'at mah khusus jang sok barobah. Berarti makhluk. Qaimun daribun. Ari bahasa wasfu mah sifat umum. La yahtasu bihi. Rek dibahasakeun kanu tara barobah bisa. Sifatan Zaid sok barobah teman. Jadi lebih umum. Atau taruh wal wasfu la yahtasu bihi. Sifat mah teu tangtu kanu tara barobah. Bal ya'ummu ma yataghayyar wa ma la yataghayyar. Bisa kanu sok barobah, bisa nu tara barobah. Nu tara sok barobah nyaeta makhluk, nu tara barobah Allah. Jadi nyebutkeun sifatullah mah meunang. Menurut kaul kadua mah ngan ulah nyebutkeun na'tullah. Dan na'tun mah khusus kata sifat jang ka makhluk menurut kaul kadua. Ari kaul kahiji mah cek nangan teh na teh sifat teh nah atuh maka ieu bab meunang kurang dibahasakeun bab sifat. Berarti supaya matching lamun nyebutkeun sifat berarti nuturkeun kana mausuf. Ulah nyebutkeun sifat nuturkeun kana man'ut ameh matching. Lamun nyebutkeun na'at berarti nuturkeun kana man'ut supaya sama. Naon ngaran na'at atau sifat? Wasfu syai'i bima huwa fihi. Ari sifatnya nyata wasfu syai'i nyipatan sesuatu bima fihi
ku perkara anu eta perkara teh aya nyaeta sesuatu. Ari sifat mah kahartos ku urang geus klugot manaon menceritakan sesuatu sifat yang ada dalam benda tersebut atau sesuatu tersebut. Sepidol kumaha warana? Bodas. Sepidol anu bodas, tah kata bodas. Kitab warna merah. Kitab anu berem, kitabun ahmaru, tuh sifat. Zaid nu jangkung, zaidun tawilun. Malah menyipatan ku eueuh kuno eueuh eta mah lain nyipatan nyungkun eta. Maneh mani kasep we. Ngahina eta mah nyipatan kuno eueuh mah. Ari nyipatan mah kudu kuno aya wasfus syai'i bima huwa fihi. Eta mah menurut lugotnya. Ayeuna menurut istilah. Menurut istilah ilmu nahwu naon ngaran sifat teh? Sifatnya berfungsi at-tabi'u kalimat anu nuturkeun. Jadi sifatnya fungsina nuturkeun segi i'rabna. Contoh jaa zaidun al-aqilu. Jaa geus datang sajaidun ki zaid al-aqilu anu berakal. Anu berakal mah urang geus berakal. Maksudna mah cerdas. Anu si zaid euy nu cerdas. Akil berakal cerdas. Sifat sanes ieu. Sifat. Tingali at-tabi'u kalimat anu anut nu nuturkeun jaidun tingkah ropa al-aqilu ge tingkah ropa. Nuturkeun teh barisna. Nuturkeun. Ngan pada ieu mah ditanwinan ieu mah henteu ka aya ulang. Soalna mus. Allazi yutimmu matbu'ahu yang menyempurnakan matbu'na. Ketika aya sifat maka akan semakin sempurna ayana nu sifatna. Tadi aya jahit mah cerdas geuning. Lebih jelas tuh. Pemikiran lebih jelas oh si eta nya. Jadi ketika disepatan lebih jelas ternyata. Jaidun al-aqilu libayanon dijelaskeunana libaya disifatin minasifati ku menjelaskan sifat daripada pirang-pirang sifatnya. Ieu ngajelaskeun sifatnya. Jaa jaidun al-aqilu bima yata'allaqu eta sifate anu aya pakaitna fihi dina ieu maf'ul. Cing cerdasna aya di jaid teu? Aya di jaid. Tah ieu nu ieu ngaranna sifat. Jadi sifat mun istilah mah nyaeta kalimat anu anut anu nyampurnakeun matbu'na libaya disifatin dengan cara menjelaskan salah satu sifat dari pirang-pirang sifat yang ada bima yata'allaqu fi yang ada hubunganna jeung eta mausuf jeung eta matbu'. Umpamana panyerakeun kitab nu mana nu beureum itu kan lebih jelas. Khud kitabi, ambillah kitabku anu mana al-akhdar anu hejo. Berarti lebih jelas disebutkeun hejo. Al-ahmar anu beureum lebih jelas ya. Tata cara ngabarisanana lamun sifat kudu nuturkeun kana mausuf. Lamun dibahasakeun kana naat berarti kudu nuturkeun kana man'ut. Saterasna naat kabagi dua. Hiji sifat hakiki. Maksud hakiki teh nyaeta hakikat nyipatan. Hakikat nyipatan. Ari kadua sifat sababi. Sabenerna mah sifat sababi mah nyipatan batur ngan jadi sifat kanu disifatan. Contoh sifat hakiki
Waduh, maneh badag maneh badag sanu badag maneh nu kadua mah kieu ngomong teh maneh badag beuteungna naon nu badag teh beuteungna jadi teu ngeunaheun nya ku sifat sababi mah ngan beuteungna badag ngajadikeun sifat kana eta mausuf sifat sababi ieu teh si Jai anu bapana jadi presiden sar jadi presiden bapana padahal berarti nyipatan masahana hakikatna menyipatan bapana ngan ketika nganis ngahubungkeun sifat presiden ka bapana jadi sifat yang kasih saha kajaid maka kudu aya dhamir rabit tah hakikat nyipatan mah adalah sifat hakiki ya hakikat nyipatan hakikat nyipatan kumaha pengertianana menurut ilmu nahwu marofa asman mudmaron mustatiron ya'udu ilal man'uti sareng baca patokanna kumaha marofa asman mudmaron mustatiron fi ya'udu ilal man'uti contoh ja'a zaidun al-aqilu geus datang ki Zaid anu pinter maksudna anu cerdas saha anu cerdas berarti hakikatna mah nyipatan hakikatna itu lain nyipatan batur lamun kieu mah coba ja'a Zaidun al-aqilu geus datang ki Zaid anu berakal abuhu bapakna saha cerdas bapakna beda tah sifat hakiki mah kieu cirina sifat hakiki mah kalimat sifat al-aqilu sifat ropa asman mudmaron ngaropakeun isim domir jadi setelah al-aqilu teh ieu teh aya domir ngan mustatiron domirna disimpen geus datang ki Zaid anu berakal sanu berakal berarti seolah-olah aya fa'il dia teh tuh huwa anu berakal saha huwa itu Zaid tuh berarti ieu lapadua seolah-olah jadi fa'il ari fa'il tingkah raon tingkah ropa berarti ropa ma ropa asman mudmaron ismun mudmaron teh dari ropa mustatiron nyumput lapadua nanti kunaon ropana lapadua ku al-aqilu ya'udu ilal manquti ieu domir huwa teh kembalina kana manqutna nu sifatanana jadi nu berakal teh sahana ieu mah Zaidna haza kitabun ahmaru ini adalah kitab merah cing naon nu merah kitab berarti seolah-olah aya domir di dinya teh haza kitabu ini kitab ahmaru yang merah naon merah berarti aya domir seolah-olah lapad huwa setelah lapad ahmar anu balik kana lapad kitab tah nu kitu namina sifat hakiki hakikat nyipatan berarti sifat hakiki tah sifat nu sabenerna mah ieu sifat anu sabenerna mah ieu ayeuna kumaha aturan menurut ilmu nahwu baca aturanana kudu akur opat bidang tina 10 sareng aturanana kudu akur opat bidang tina 10 hiji segi barisna ropa nasab sareng khopat ari sifat isim atau fiil isim da isim berarti ropa nasab khopat malah jam sifat maka lamun rek nyieun sifat usahakeun
antar sifat jeung mausufna kudu akur saginaona barisna. Makanya kita dicarioskeun anna tu tabiun lil manuti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Hiji manut punten naat nuturkeun kana sifatan segi barisna. Lamun ieu ropa ropakeun nasab nasabkeun khofad khofadkeun. Jaa Zaidun al-akilu ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin al-akili huwa Allahu ar-rahmanu. Domahkeun lamun huwa Allahu ar-rahman. Jadi kudu si akur, iya akur teu na segi barisna. Akurnya. Kadua kudu akur dina segi di dieu mah kitab mah wa ta'rifihi wa tankirihi. Segi marifat jeung nakirohna. Segi naon cenah ge? Marifat jeung nakirohna. Nomor 2. Engke diterangkeun di payun. Isim marifat teh aya 5, kahiji isim alam. Zaidun ngaran sanes, ngaran berarti marifat. Al-akilu aya alif lam teu? Aya, ieu teh marifat cenah ge engke dipayun aya. Berarti ieu akur teh segi naonna ieu? Segi marifatna. Aya nakirah man umum. Lamun ngaranna teu jelas, contoh rajulun berarti sifatna ge ulah jelas. Ulah make al-akilu, ulah make alif lam. Jaa rajulun akilun. Kadua kudu akur segi bidang naon ma'rifat nakiro. Katilu kudu akur segi mufrad tasniyah jamakna. Zaidun mufrad tasniyah jamak, al akilu mufrad. Tah kudu sami. So katu urang cobaan di tasniyah jamakeun, maka sifatna ge kudu diikutkan tasniyah jamak. Jaa Zaidun al-akilu. Lamun tasniyah jadi kumaha? Jaa Zaidani al-kilani. Lamun jamak? Jaa Zaiduna al-akiluna. Lamun istri? Jaat, hari istri mah muannas. Hindun jadi al-akilatu. Tasniyakeun jaatil hindani al-akilatani. Jamakeun jama mana salimkeun berarti manas mah jaatil hindatu al-akilatu. Jama taksirkeun jaatil hunudu al-awakilu. Jadi lamun ngaran tasniyah, lamun aya ngaran seperti kelapad Zaidun, tah palebat tasniyah jamak nama kudu makali pelang. Kudu maripatkeun. Sareng atuh baca. Jaa Zaidun Zaidani al-akilani Zaiduna al-akiluna muannas ja'at hindun al-akilatu ja'atil hindani al-akilatani ja'at hindatu al-akilatu ja'atil hunudu al-awakilu. Jadi simpulna sifat hakiki mah kudu akur opat bidang tina 10. Opat macam tina 10. Hiji bidang naon? Ropa, nasab, khofad. Cing Zaidun al-akilu segi naon akurna? Ropa na. 2 bidang ma'rifat nakiro. Jadi di dapat bidang naonna? Ma'rifatna. 3 segi mufrad tasniyah jamakna. Jadi aku dapat naonna? Mufradna. Zaidun mufrad al-akil.
Segi mudakar muannasna al zaidun jeung al aqil segi naonna mudzakarna. Ayeuna cobaan ganti amilna keur tinggal nasab ulah kujaa berarti ra'aitu zaidan aqila tasniah ra'aitu zaidaini al-aqilaini jamakeun aitu zaidina al-aqilina muannaskeun ra'aitu hindan al-kilata ra'aitul hindaini al-akilataini ra'aitul hindatin al-akilati wa ra'aitul hunuda al-awakila. Eta mah jangan latih hungkul lisan di tasrif sote tingkah JR ayeuna mengganti ku lapan marortu berarti khopadkeun sadaya marortu bi zaidin al aqili marortu bi zaidaini al aqilaini marortu bi zaidina al aqilina marortu bihindin al-aqilati marortu bihindaini al-aqilataini marortu bihindatin aqilati wa marortu bil hunudi al-awakili sikat muntah jumna kata peralif lamnya jadi batal isim gur munsharifna al-awa marartu bil hunudi al-awakili batal. Itulah sifat hakiki susurna mah sifatnya sifat hakiki. Qul huwallahu Allahu tinggal naon? Ropa ahadun tinggal ropa Allahu somadu Allah anu dipake tatageunna Bismillahirrahmanirrahim itu jadi sifat. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Robbu robbi kulatan lillahina JR maka rob bil alamin sifat kene lapan Allah tata lillahi ar-rahmani terus ar-rahimi maliki yaumiddin. Jadi sifat simpulna naat kudu akur jeung man'ut atau sifat kudu akur jeung mausuf. Contoh lagi bahasa Arabna panjang tawilun. Kumaha bahasa Arabna ini pulpen panjang. Berarti naon? Haza kolamun. Naon kolamun teh? Pulpen. Kolamun. Cing macana tawilun. Tawilun da sifat tina kata kolam. Tawilun disebutna naat, kolamun disebutna man'ut. Itulah sifat hakiki berarti nyipatan nu aya dina dirina mausuf. Kadua aya sifat sababi. Ari sifat sababi mah nyipatan nu aya di batur ngan jadi sifat yang dirina. Naon cenah ge? Nyipatan nu aya di batur jadi sifat yang dirina. Naon sifat sababi mah? Nyipatan nu aya di batur jadi sifat yang dirina.
contoh jaa Zaidun sami kene contohna geus datang ki Zaid al aqilu nu cerdas saha abuhu bapakna saha nu cerdasna bapakna gitu Zaid cerdas teu teu kacaritakeun berarti teu jadi tengenah kadengenanya abdi mah gaduh kabogoh geulis teh lanceukna saha nu geulis teh lanceukna tah eta kana sifat naon tah sifat sababi eta teh nu kitu teh umpamana indi habibatun abdi mah gaduh kabogoh habibatun gaduh kabogoh indi habibatun jamilatun anu geulis saha ukhtuha dulurna tuh nu geulis masahanna berarti dulurna batur berarti eta nu geulis tah nu kitu ngaranna sifat sababi sok aya na kita teh kitu lamun dimasukkeun kana definisi Arab nama kumaha ma rofa asman dohiron fihi domirun yaudu ilal man'uti kumaha patokan sifat sababi sareng ma rofa asman dohiron jadi kieu ciri sifat sababi mah kieu cirina ye ma di mana aya sifat tuh tingali jaa Zaidun geus datang ki Zaid Zaid mah fa'il al aqilu nu berakal cing sabalapan aqilu sifat sanes sifat ma di mana aya kalimat sifat eta sifatnya ropa asman dohiron ngaropakeun kana isim dohir di depan ieu sifat teh aya nu jadi fa'ilna berarti ari fa'ilna mah tingkah ropanya bari fa'ilna teh kalau jadi isim dohir maka disebutkeun bae ngaropakeun kana isim dohir ieu kalau dirompukeun maka tanah setelah sifat teh aya fa'il isim dohir aya naon cenah ge aya fa'il isim dohir tinggal lapan al aqilu setelah lapan al aqilu aya abu teh aya al aqilu anu berakal saha abuhu berarti fa'ilnya fa'il isim dohir ieu fa'il tina sifat ieu teh ya fihi domirun di hadapan abu teh aya domiran teh aya domir naon hu yaudu ilal man'uti ieu domirhu balikna kana nu sifatanna sanu sifatanna tadi nu pokok Zaidun tuh jaa Zaidun al aqilu abuhu tuh betulnya atau lamun contoh kedua indi habibatun jamilatun ukhtuha indi tetap samengkeun kuring habibatun ari kabogo abdi gaduh kabogo jamilatun anu geulis tinggal apa jamilatun ma sifat sanes sifat ropa asman dohiron kaharupna aya fa'ilna teu aya fa'ilna tina isim dohir teu tina isim dohirnya telapan ukhtun masih dohir fihi domirun lapan ukhtun aya domir teu aya yaudu ilal man'ut eta domir balikna kana man'ut takadi kana lapan habibah begitu namina sifat sababi gampangnya nyipatan sifat sababi mah geuning maneh mani pangling bodas bunga disebutkeun bodas buukna aduh buukna eta teh ngeunangan pisan sugandeun nya eta atoh wisan berarti lamun aturannya sifat sababi mah aturanna beda seetik kudu akur dua bidang tina lima hiji bidang naon i'rab ropa nasab khobar dua bidang marifat nakiro berarti na kitab ieu
mencakupnya. Anna tutabiun lil man'uti hijina bidang baris fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Nuturkeun kana kumaha ropana man'ut ropakeun naatna ge nasab. Man'utna nasab nasabkeun naatna ge. Man'utna khafadkeun naatna ge. Maripatna kudu sing akur maripatna. Nakirahna kudu sing akur nakirahna. Tinggal lafaz Zaidun marifat nakiro. Marifat dan ngaran al akilum ge marifat itu aya di pelama. Urang cobaan dikias. Lafaz jaa Zaidun al akilu abuhu. Baca sareng jadi kumaha lamun dikias jaa Zaidun al akilu abuhu. Ja'a Zaidani al-aqilu abuhuma. Ja'a Zaiduna al-aqilu abuhum. Ja'at Hindun al-aqilu abuha. Ja'atil Hindani al-aqilu abuhuma. Ja'atil hindatu al-aqilu abuhunna. Ja'atil hunudu kilu abuhunna. Lamun urang nyobaan di tarkibnya tina sifat hakiki heula. Urang sareng cobaan tarkib sifat hakiki. Ja'a Zaidun al-aqilu. Sareng lapat Zaidun heula jaa fiil madi Zaidun tarkibna ngajadikeun fa'il al aqilu ngajadikeun naon naat. Sareng al aqilu tarkibna ngajadikeun naat atau sifat naon hakiki tina lapat Zaidin. Kulantaran sifat hakiki kudu akur 4 bidang tina 10 hiji bidang baris ropa nasab khofad. Di dia pada naona dina pada ropana Zaidun ropa al aqilu ropa. 2 dina bidang marifat nakiro dia pada naona marifatna. 3 dina bidang mufrad tasniyah jamana ieu pada mufradna. 4 dina bidang muzakkar muannasna dia kuna pada muzakkarna. Terus gitu segatna isim fa'il kaluaran selasi mujarrad bab kedua aqala ya kilu aqlan fahuwa aqilun. Ngalogatanana anu berakal Zaid, anu bawa sifat hakiki berakal bawa lafaz al aqilu Zaid marji domir huwa nu disimpen. Kuat nu disimpen. Ieu mah lamun arek dijelaskeun nya. Lamun didomirkeun. Lamun dibacakeun domirna. Jadi dibacakeun teh supaya intina mah supaya teu salah paham. Jelas-jelas nu berakal teh sana. Zaidna. Sareng al-aqilu tarkibna jadi sifat hakiki tina sifat jadi lantaran sifat hakiki 4 bidang hiji di dia akur dina pada 2 dina bidang boleh di dia akur dina pada 3 dina bidang mudzakkar muannas di dia akur dina pada 4 dina bidang marifat nakirona dieuna pada marifatna. Kulantaran Zaidun tingkah ropa maka laki luge tingkah ropa. Alamat ropana kodoma sabab kalimatna isim mufrad. Segatna teu ngagaduhan segat margi guer mutasharif. Ngalogatanana anu berakal. Itu Zaid. Contoh sifat sababi urang ulah nu mufrad nya nu tasniah teu. Ja'a Zaidani al-aqilu abuhuma. Ja'a fi'il madhi.
Zaidani tarkibna jadi fa'il. Al aqilu anu berakal. Sada berakalna? Bapakna. Berarti ieu nama ta'akil. Sok al aqilu tarkibna. Al aqilu tarkibna jadi sifat sababi dina lafaz Zaidani. Kulantaran sifat sababi kudu akur dua bidang tina lima. Hiji bidang baris. Jadi aku pada naonna? Ropana satropa didina pada ropana Zaidani. Ropa ngan sitasnya al aqilu ge ieu ropa. Kadua yang bidang marifat nakirona, marifat teu. Marifat Zaidani marifat al aqilu marifat. Entos sakitu kudu akur. Tas mufrad tasniah zaman mah teu kudu akur, bahkan ulah akur. Muzakkar muannasna teu kudu akur jeung sifat. Pas kitu kulantaran mausufna tingkah ropa maka aqlu tingkah ropa. Alamat ropana kudoma sabab kalimatna isim mufrad segatna isim fa'il ngalogatanana anu berakal. Terus kitu kakara Abu Huma isim tasniah. Abu tarkibna ngajadikeun fa'il tina lafaz al aqil diropakeun ku lafaz al aqil berarti ropa asman dhahira. Alamat ropana ku doma sabab kalimatna isim lima. Lanjut Abu mudhof huma mudhof ilaih. Tah kana donderna kudu akur ka ditu. Itulah pembagian naat kabagi dua, naat hakiki sareng naat sababi atau sifat hakiki sareng sifat sababi. Alhamdulillahirabbil alamin.